Sampurasun para wargi anu pikasih ku Gusti, anu dirahmat sareng diberkahan ku Pangeran. Dina danget ayeuna panginten para wargi sadaya sering ngadangu hiji kekecapan anu unggalna nyaeta agul ku payung butut. Agul ku payung butut salah sahiji sikap atanapi sifat pasifatan saorang jalmi anu sok resep nonjolkeun kaayaan, anu sok resep pamer. Tontonna nyareueus ku pangaboga, kumargi seueur harta banda jeung kakayaan, reueus ku rupa upami istri ngaraos asa panggelisna, upami pameget sok asa ngaraos pangkasepna, reueus ku pangkat jeung jabatan, kumargi asa ngarasa dirina pangmenakna sareng sajabina, asa ngarasa pangbenerna, asa ngarasa pangpinterna, asa ngarasa pang segala rupa dina sagala pihal. Ieu salah sahiji sifat pasifatan anu dipigaduh ku jalmi anu ngagaduhan babasan samodel tadi nyaeta agul ku payung butut. Salarna sikap atanapi sifat anu samodel kieu henteu ngarugelkeun kanu sanes, tapi museurna ka diri pribadi atanapi ka diri sorangan. Tapi sok sanaos panginten tadi sifat agul ku payung butut henteu ngarugalkeun kanu sanes, tapi salaresna ieu papalingpang atanapi henteu sapagodos sareng pangarsa Gusti. Upami urang nitenan pangandika Gusti anu kaserat dina Filipi pasal anu kadua ayat ka-3 sareng ka-4 nyebatkeun kieu. Dina ngalampahkeun naon bae ulah ku karana kapentingan pribadi, ulah kajurung ku hayang kapuji, sabalikna sing silih hormatan, batur kudu dianggap leuwih hade tibatan diri sorangan. Hargaan kepentingan batur, ulah mentingkeun diri sorangan. Sifat agul ku payung butut tadi musir ka diri sorangan. Biasana jalmi anu gaduh watak anu samodel kitu, hoyongna diajenan, hoyongna dihargaan, hoyongna dieuleухkeun ku batur, hoyongna diugung-ugung. Eta sifat pasifatan anu salaresna mah komo upami urang salaku pala putra Gusti eta sifat anu patojaiyah, anu patukang tonggong sareng kahoyong Gusti. Kahoyongna Gusti tadi anu kedah janten kareueus kangge urang, janten kaagul kangge urang dina ngalampahkeun bae ulah karena ku kapentingan pribadi. Jadi ulah aya hal-hal anu sifatna pribadi milari keuntungan pribadi dina sagarup hal anu dilampahkeun ku urang. Anu salajengna disebatkeun ulah kajurung ku hayang kapuji. Sedangkan sifat pasifatan jalmi tadi anu sifatna agul ku payung butut nyaeta hoyongna kapuji, hoyongna dieuleухkeun ku batur, hoyongna dihargaan, hoyongna diugung-ugung ku batur. Pangandika Gusti secara jentre ngajelaskeun kangge urang yen ulah ku karana kepentingan pribadi, ulah kasurung ku hayang kapuji, sabalikna urang kudu silih ngahormatan batur, kudu dianggap leuwih hade tibatan diri urang sorangan. Wargi anu pikasih ku Gusti anu kedah janten kaagul, anu kedah janten kareueus kangge urang, upami tadi urang dina ngalampahkeun sagala rupa pagawean teh henteu aya pamandangan atanapi henteu aya tungtungna, henteu aya pangharepan. Jadi henteu malar kapuji, henteu malar dieuleухkeun ku batur. Anu kadua tadi urang ngaraos reueus, ngaraos agul teh upami urang tiasa ngahargaan diri anu sanes, ngahargaan jalmi anu sanes, mentingkeun jalmi anu sanes. Eta sikap anu kedah janten kareueus kangge urang salaku pala putra Gusti. Sanes ngagulkeun harta kakayaan, sanes ngagulkeun rupa urang, sanes ngagulkeun pangkat jeung jabatan, tapi anu janten kareueus nalika urang tiasa hirup sapagodos sareng pangarsa Gusti, tiasa ngalampahkeun pangarsa Gusti, eta anu kedah janten kaagul. Anu utami mangga rendahkeun manah urang nyobi ngalarapkeun ngarenungkeun pangandika Gusti anu janten piwulang panggeuing kangge hirup urang sangkan hirup urang tiasa ngajantinkeun barokah kanu sanes, hirup urang tiasa langkung ngahargaan anu sanes tibatan diri urang, janten ngalangkungan dawuhan Gusti urang diulang supados sanes museur ka diri pribadi urang, tapi cobi urang emut merhatoskeun ka jalmi anu sanes, ngarhargaan ka anu sanes,
supados pangandika Gusti kacumponan dina hirup urang. Wargi anu pikasih ku Gusti mangga simkuring umajak ka wargi-wargi sadaya bilih diantawis diri urang panginten mudah-mudahan teu aya dina kahirupan urang, dina kahirupan para putra Gusti, dina kahirupan wargi-wargi sadaya sifat anu samodel kitu nyaeta agul ku payung butut. Tapi anu janten kaagul kangge urang mangga urang pintonkeun dina kahirupan urang yen urang putra-putra Gusti anu tiasa ngahargaan ka anu sanes, anu tiasa mentingkeun jalmi anu sanes, mangga urang ngadoa sasarengan. Kapangkonan Allah Rama anu linggi di sawarga anu suci, dilemet nami anu agung, nami anu pinuh kawasa, salaresna Gusti sanggup ngarobih kaayaan, sifat pasifatan karakter diri abdi masing-masing saupami dina kahirupan abdi sadaya aya sifat anu awon salah sahijina sifat agul ku payung butut. Si abdi tangtos henteu mampu kangge ngarobah, kangge ngagentos sifat pasifatan eta, mung Gusti anu sanggup ngarobih kaayaan diri abdi, anu sanggup ngarobih kaayaan anu awon janten sae, mung Gusti ku anjeun anu kawasa kumargi Gusti anu kagungan sagala-galana. Mangga bukakeun warig-warig si abdi manah warig-warig si abdi sadarek-sadarek si abdi anu masih dangat ayeuna berjuang bergumul kangge nguculkeun diri tina sifat pasifatan anu awon, salah sahijina sifat agul ku payung butut tulungan aranjeuna sangkan aranjeuna mampu kaluar nyaeta ngalepaskeun diri nguculkeun diri tina sifat-sifat anu awon digentos ku sifat anu ngamuliakeun Gusti. Puji sembah miwah syukur pangdoa ieu kasanggakeun di lebat nami Gusti Yesus. Amin. Gusti ngaberkahan.